naon ieu. Heurih-heurih geus jararing. Lamping-lamping roromeheun. Gusti aya naon. Sugana aya ilapan kitu. Marudak, siagawan marudak. Siagawan. Gawir kan? Aya naon ya? Siagawan marudak, siagawan. Ka dieu. Aya naon, Bah? Lulumpatan jiga nu reuas kitu. Siagawan marudak, siagawan. Alah, agawan, sia teh siagawan. Itu gunung si Tangkuban Parahu geus siagawan. Siap guru. Geura bejakeun ka warga, bewarakeun nya. Aya Abah ngomong teh kaos lain kolot wae. Kaos nu teu make lak-lakan ngomong teh. Sok-sok pokona mah buru bejaan. Dulur-dulur maneh. Tatangga maneh sok umumkeun ieu di masjid sok buru. Ka RT RW na sok buru. Ieu gunung Tangkuban Parahu geus siaga sasu. Sok buru. Siaga naon Abah? Ini rareuas kieu. Sok buru ka dieu ya. Di dieu tah diuk na buru. Meh puguh ngobrolna buru, Bah. Buru ka dieu. Sujang mah secara percayaan ka Abah. Yeuh ka kolot mah ulah nepi ka kitu. Kudu percaya. Siaga satu teh siagawan teh naon? Gunung Tangkuban Parahu ayeuna wayahna. Bejaan warga. Geus siaga hiji. Naon siaga Kitu hiji? Abah mah. Siaga hijina Tangkuban Parahu watir ka Abah ciri. Hayang buru-buru nangkarak. Kusabo geus lihat teuing cenah. Ka Abah teh ngomong, nangkuban wae ujang. Permios Mangga. Aki-aki gelo sugan. Hanas ku aing didangukeun. Norus tunyung. Anjay.